Tas. Beli satu dapat satu. Tas. Cuma 25.000 guys. Buruan. Mau tas. Sama anak. 25.000. Beli hiji dapat hiji. Ada tuh hari gitu mah. Oh cuma 25.000 tuh malu Kita yakin? Beli hiji dapat hiji. Dapat hiji. Oh, seberat? Cuma 25.000. Ya kalau rasa kayak Cisna ya. Oh, ya. Kak. No eta mau dua. Kan beli satu dapat satu, Lip. Tadi kan beli hiji dapat hiji. Oke lah etang beli hiji pernah aku mau dua mana mah. Nya dua tuh Mang teh. Nya hiji atuh ya. Ih. Atuh geus teu jadi atuh. Kabaknya urang mah da beli hiji dapat hiji urang mah. Aing dasar kopet. No hiji dapat hiji lain hiji dapat dua. Loba nanti ke dagang ente burang kene pernah kugus bayak. Aduh aing mau tas kieu payu mah nya euy. Cik coba. Tas hiji dapat hiji. Tas teh Nya hayang ningali. kok 30.000-an bae lah kata teh mah. Sayang ieu. Kok wah lo bating atuh. Ke dagang ieu mah da. Ya bae sudah hayang nyoba. Hiji we atuh teh. Ieu. Teh. Oh di borong ah aing bayak ku mah. Mana tuh bae? Tuh udah hayang kabeh. Mas we hiji malina. Di dagang teh. Kalau di borong ah tebak kurang duit. Baik atuh lumayan payu. Ada embong kata orang bayak bisa dagang gebaina burang kene. Baik atuh mah tereh balik sare geus balik menang duit. Ada orang mah gawe teh gabut kieu dagang mah. Ih, aya nu mulian ulah kumaha tuh. Cenah hiji we hiji. Ieu tuh kabeh lah. Da orang mah dagang teh bae meuli hiji we meuli loba. Nanti ke dagang ente burang kene pernah kugus bayak. Burang kene anjing hoream mah. Mana mah kos nu lieur dagang teh heuh. Ada apa? Meuli. Ada burang kene tuh orang pura kuek dagang burang kene. Kumaha ieu can boga jang dahar ieu kumaha. Gampang eta mah kan di ditu tuh uang Geus anjuk. tadi kukurelingan. Anu meuli teu jadi. Da atuh naon meulina loba anjir. Kembae atuh. Loba kena ieu kantong mah. Lain ku kitu kan ieu mah gawe teh ibadah. Amun kieu mah teh ibadah aing teutik. Leuwih kena ibadah ieu beteung. Beteung. Bisa nganyuk. Nganyuk wae. Tas. Dan sampo wah aing dagang offline teh teu payu kieu euy. Bulan naon eta ininya teu payu kieu euy. Lain bulan kawinnya. Bisa masuk loba nu beli tas teh. Udah murah nih 30.000-an, yang 40, yang 30. Dah, aing teh. Hiji dapat hiji guys. Gas. Cara naon ah? Dan sampo. Sampo, ya bak kantong. Nah, jadi sampo. Oh, kecirina naon? Buku urang teh jualan tas. Seberat? Murah ayo mah. 70.000-an hiji. Sampo mah murah 20.000 nah. Nah, tas jadi sampul. Kayak angsul tuh. Berapa? 20.000. Ya 20.000 mah. Mana, Mbak? Duh, aing duit saat kieu. Jantan sabaraha ya 2? Jadi 30.000. 30.000-nya. Bener. Pasnya. Pas. Nya turunnya. Ada neng idinya ya ayo. Ayo. Mundi. Kala alis si teteh tadi teh namikeun 60.000-nya. Asalna anu aneh euy. Tapi dah bener euy. Duit urang nambahan. Tapi saya nu kurang gitu. Naon ini kurang. Tapi dah geus bener si teteh 20.000, 20.000. 60.000. Bener tapi kadang geus lah. Karek tutup ah. Hujan euy. Gede isuk deh ah. Si anjir. Murah segala tuh rese euy. Aduh dompet kurang euy. Aju naon? Iya nyokot dompet. Atuh eta ada 2 lah simpen heula. Pokoknya itu ulah di piceun itu tas Irfan Backshop. Besok simpen heula geus sok. Bukan tadi. Simpen ya tah. Terus kumaha? Sok canda eta dompet mah.
Oh, bener. Itunya. Ah, cunang dompet kela. Orang teh tadi teh meuli tas da mata. Ini duit orang jadi mana nya tas. Anjing. Aya duit Mayan. Anjing, hese Pupesak Kela, pulangan ya. Itu ke bawah anjir. Tapi lumayan 50.000. Dia menang 1 juta dapat.